Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuna laukna karama daun salamna palasti. Nu dari ukma jiga lobang ngajawab salamna karek sarti. Ibu ari hukuman maca salam kumaha? Sunat. Ngajawab salam hukumna ngan ayat sana ibu bapak nu teu wajib ngajawab salam di antarana ayat 3 golongan. Sabaraha golongan sana ibu? Kahiji nu teu wajib ngajawab salam jalma torek. Saha bu? Jalma torek sabab nu torek teu ngupingeun kanu mere salam. Kadua nu teu wajib ngajawab salam jalma pireuk. Saha bu? Jalma pireuk sabab nu pireuk teu tiasa ngajawab salam. Katilu nu teu wajib ngajawab salam jalma gelo. Saha? Cing kira-kira nu bieu teu ngajawab salam tasupkeun golongan nu mana? Piraha gelo datang ke pengajian. Kira-kira mah keur malaweung leres. Keuna kana paribasa melak jati sisi leuweung. Melak jati sisi leuweung. Dede bisi tadi keur malaweun, tadi melak jati sisi leuweung disiraman make cai. Bisi tadi keur malaweun, maca salamna urang uihan deui siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jami'i ni'am. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil kiram. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa izan min izika wa ba'an min baika wa hibatan min hibatika wa nasran min nasrika wa talidan min talidika ya dal jalali wal ikram wal mawidil kiram. Nas'aluka bika wa la nas'alu li ahadin ghairaka anta walikul akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi akrimni bi husni sawti wa nabhamati ataman sana qiraati ya dari qatan fi qalbi wa itanafasi al-qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halali min as-salayati wa li qurbil alamin bi asrin alayya wa bismi qabulan bisamaha. Qala Allah ta'ala fi maqami kitabil karim astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala ta'ala aidan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamul iman as-salat ma bainal muslimi wal musyriki illa taraka salat. Al-hadis amma ba'du. Saudara pelatur waktu pembelajaran yang kutusin dihormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Al-mutaramun, para sepuh, para kiai, para jengan, para satid, para satidah Wadi Rasul, sesepuh di masjid, utamina tersenang mukaram kang Ustaz Dede beserta para al-mukaramun anu sanesna apunten simkuri tetiasa ngawincik hiji-hijina maparikukun satu-satuna nataan saurang-saurangna namun tegirana rasa hormat sareng tadin kasna al-mukaramun kasana para sepuh para guru anu sangat kesimkuri hormati kali mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan amin. Urang doakeun para kiai, para ajengan, para pembina agama sing diparanjarkeun yuswa anu barokah amin. Tami-tami barokah ilmu
Sagala pengorbanan masing hadina panampil Allah Subhanahu wa taala dicatat merupakan amal soleh. Mudah-mudahan didoakan sing tinggal di gentosan anu berlipat-lipat ganda. Oke ulama tak ganggu karena ganjaran di alam akhirat. Anu saya kusim kuring dihormati, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu, para bapak, pemuda, pemudi, santri, santriwati, aki-aki, nini-nini, sami kusim kuring hormati kali mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Tipayun orang sami-sami manjatkeun puja oge syukur kadat Allah Subhanahu wa taala maghfur anu parantos mapari nikmat badan sapuju di sarangan ku panjang umur sehingga tiasa kumpul ngadu lembur sok salat bari kasebat era ciadu dorana nyingkur. Anu mudah-mudahan orang salawatna sing dibanjiran ku rahmat Allah maghfur nalika amat selamat di alam kubur di akhirat ya selamat kana surga anu huruman sultan ngagebur. Amin ya Allah ya Rabbal. Manjatkeun puji ka Gusti anu Maha Suci anu parantos ngadamel ka Kanjeng Nabi nu ngajadikeun wasilah ayana langit cindara bumi kurang sagadaya pangeus teu petami ayana jami panggat cindara pitik sok sanes bari nasibna hanteu sami laras ibu. Kadang-kadang jami aya nu jadi pegawai negeri, aya nu jadi menteri, aya nu jadi kiai, aya nu jadi tukang ekonomi, aya nu jadi tukang tani, malah aya tukang dagang sarimi aya. Malah aya tukang ngamon meri aya, malah aya tukang ngamon sapi aya, malah aya kene jami teh tukang jararun. Kamu sok jogging dia. Tiraku keur ngaji kieu mah handuka ari di tempat nama. Namun sok salat bari tukang judi mudah-mudahan sadaya lupus ku barokah kieu ngaji oge tadim ka Kanjeng Nabi. Nalika titis tulis timut bari gobrak ajal tinu kawasa pisah nanya wajeng raga maut ngaranna sing menang rahmat jeung pangampura Gusti tur menang syafaat Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sareng-sareng muga salasan dikocorkeun dikucurkeun dicurahkeun ditumpahkeun ditepkeun ditupkeun digaladekeun digerudukeun ka junjungan alam rasul paling pinunjul anting ngaladun nabi nu paling suci anti korupsi pemberantas kebatilan fikis kemusikan penggobrak kemerkan pengacur kekufuran penegak kebaikan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali tetan muga salat dan salam dicurah limpahkeun ka para keluarga para sahabat tabiin atba'i tabiin mudah-mudahan muga tercurah ka segenap umat nabi khusus ka urang seueur tumut kana ajaran mantana. Amin ya Allah ya Rabbal. Rupa-rupa doa dijabah pangapurati Allah terlaksana cita-cita dijauhkeun tina sagala cocoba dipaparin iman Islam anu kuat ilmu anu manfaat badan anu sehat turunan saleh solehat dipandangkeun umur sabari darto apa papangadai kalaksanakeun salat manisab ngaluarkeun zakat nalika matustul khatimah di alam kubur selamat di akhirat ya selamat kana surga nu hebat tutin rahmat jeung nikmat. Mudah-mudahan ya Allah masih kapimilik urang sadaya mungkulun di tempat umum aku jami'il muslimin muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu pengomong samarukna beremu balik di Cilangkap Desa Rawgede Kecamatan Tanggeng namina Deden Yasin awakna jangkung badag barijeng kaset ari tarojol kapayun awakna leutik barijeng teneh dan ibu hapunten simpul lima leutik sote awak ti parabotna ageng. Apa abot mah di bumi para ge ngagarpu para ge macul agung ibu mah tadinya lainnya konsentrasina. Ibu bapak jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kalau takdir Gusti nu Maha Suci qadar Allah Maha pengalangkungan perayaan Isra Mi'raj dilaksanakeun di ieu tempat di masjid sing teuing tiasa patepung lawung paamprap jongkok sareng warga masyarakat anu aya di ieu tempat nemek pisan waktos ayeuna pada syariatna diulang ku panitia hakikatna dikersakakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Upami ningali waktos parantos menunjukkeun 10:30. Biasana lamun daerah tangan mah ibu pangaosan teh jadwal teh lastu jam 11 beresnya tuh balik mah. Kira-kira siap ibu ngepikeun ka jam 11 siap. Ngopi ka jam 12 siap. Dan salah-salah ngaos mah ibu teu kedah lami-lami, naon sababna lami ge can karuhan diamalkeun laras teu. Nu penting nama ngaos mah singkat padat melekat kuihna nyana berkat keteruyan orang ini.
singkat padat melekat nyanak ilmu numang teka kantun nyanak barang ada hayang-hayang terima kalinya dan terima inti nama datang di Cilangkap atau di Tirawabumur pesantren Augusto dongkap kaya tempat inti nasim terima hayang amplop amal malah mandar sing kuring dongkap ya tempat sing jantan amal ibadah nu ditampi ku Allah kumna sadana nu hadir riung tulung dia tempat sing jantan amal ibadah amin ya Allah ya Rabbal sajawati hayang amal teh butuh doa sajawati butuh doa teh hayang loba duit tapi duit sudah orang lima jadi sing kuring datang ada teh hayang loba duit aku nanti sampai ke orang yang butuh duit atau lah kayak gitu mah jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah pada naras ka ibu-ibu ibu maning ponot bari asup maning panjang bari asup ibu makan nyawa maning ponot bari asup maning ponot bari asup maning panjang bari asup sangka anak kadinya lain kadinya ibu maksud ponok teh kieu sok sanajan pengajian ponok tapi kaharti asup kana hate kacana kuih aya realisasina aya kapakna hasilna nu asal kedua salat berjamaah jadi getol salat berjamaah nu asal belang beton salat jadi tigim kana salat nu asal jamaah sakoring jeung tatangga jadi alus jeung tatangga nu asal aya jamaah menit jadi berehan ibu-ibu nu sok cerewet ka salakina jadi sumeah ka salaki itu nu dimaksud daripada pengajian panjang 2 jam 3 jam dan hanya kata aya kapakna ciri bukti tanda nyata pengajian nu 3 jam 1 dan hanya kau salat subuh tahurang sakaya nu gitu daripada itu mending ponok bari jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah pengawasan anu samadaya kieu tiasa disebut pengawasan insidentil pengawasan apa ibu pengawasan insiden mari pengawasan teh waktuna terbagi kana 2 aya nu disebut pengawasan rutina aya nu disebut pengawasan insidentil nah naon cenah aya pengawasan rutina aya pengawasan rutina mah waktuna anu matu hancana nu biasa nu murupna matu hancana dipakai itu pengawasan rutin mun diayakeun tiap poe disebutna harian mun diayakeun tiap minggu disebutna mingguan mun diayakeun tiap bulan disebutna sahriahan itu rutin aya rutinan di aya aya rutinan aya alhamdulillah ibu-ibu aya di rutinan bapak-bapak aya di rutinan cing sim kuring rek dalos waktu rutinan apakah seueur nu hadirna seueur nu teu hadirna kira-kira mah bapak-bapak mah seueur nu teu hadirna daripada nu hadirna laras dan sim kuring percaya ka ibu-ibu mah seueur anu hadirna daripada nu teu hadirna alhamdulillah naon sababna ibu-ibu mah biasana awal itu masih ini sagala kompak laras ibu ibu-ibu dia sagala kompak insyaallah ibu-ibu mah rutinan kompak selawatan yasinan bantuan ibu rutinan kompak selawatan yasinan ngalongok ngalayat ngahutang ngiridit bang emok aya bang emok di dia suara ayat di mana-mana nama kayak disebut bang emok pada biasa nusok nginyumna awewe laras ibu lamun nu nginyumna lalaki mah mau disebut bang emok paling oke disebut bang sil nu nginyumna awewe na nu mayangna kudu ku banyak ku salah pakai mayang hutang nu nginyumna awewe na mayangna kudu ku duit-duitna menang minta ti sarake
nunginyeuna pamajikan salakina sok ngidin, nunginyeuna doraka salakina dai. Demikian kucari. Dan orang bahas keharapna. Nah menjelas alhamdulillah ibu-ibu mah masih kene kompak. Dan iya nolak teh giliran bapak-bapak kalau di ditu mah. Kalau di ditu, tapi kira-kira di dia mah pasti beda. Cing ari dieu bapak-bapak waktu mingguan batunan seueur hadirna seueur hadirna. Kadang-kadang seueur hadirna alasan rupa-rupa. Malah sing kuring boga tatangga anu kedul tamadasa sakitaros. Kunaon cenah make tarah rotinang tamadasa nyata cenah abdi mah teu kuat tuluhna aya dina rotinang teh. Nya bapak sok tuluh teh. Memang punya gogodan ibu kana ngaji mah tuluh pamagi rotinang. Katarek dieu setengah jam ngadak-ngadak dapat suku sing seureum teu urang ngucang teng lala subuh heula geus panon taruna kieu we ngut-ngutan mana tuh Pak. Ngut-ngutan katarek setengah jam teh beda jeung harapan tontonan. Dampal suku kuat, tukur kuat, cangkeng kuat, beheng kuat, panon cenah molot kadang cepet-cepet pomok lamun ditonton nu akur jeung hayang ulang ras teh ibu. Laras teh mun datang waktu mingguan hirup lomba alasan tangan tunu badan capek padahal setan lepen Bantuan ibu siap? Siap bantuan? Mun datang waktu mingguan hirup lomba alasan tangan tunu badan capek padahal setan mepene. Jawab tuh. Tecara kana tontonan itu banget usul pisan badan cangkar panon cenghan seperti molor-molor benar-benar itu kepada pengajian tunu hawanya apanya laras malah kasih kuring sok aya nu tumaros eta cenah lamun dina pengajian nunutan alus atau goreng cek sim kuring alus daripada teu datang-datang laras apa alus najang bari nunutan daripada teu datang-datang nunutan dina tempat pengajian minangka batu pae nu nyaring dina tempat pengajian minangka batu hirup tuluy eta batu pae dihijikeun jeung batu hirup tuluy dikibik tuluy dijual insyaallah batu pae sabal harkat ku batu hirup jadi duit alhamdulillah nunutan dina tempat pengajian minangka batu pae nu nyaring dina tempat pengajian minangka batu hirup asal aya dina kibikan pengajian insyaallah nunutan oge bakal kabawa tunu nyaring pada menang ganjaran ti Gusti Allah alhamdulillah. Nu jelasna itu bapak datang karena pengajian mah piganyaraneun wungkul laras bantuan ibu siap bantuan siap lempangna diganyar diukna diganjar nyaringna diganjar nyanetna diganjar kerekna entah kerek mah ngan daripada datang-datang acan sok sanajan bari nganunutan mending kene dah peraturan begitu mah ageunah di madrasah carek sare ceuk imna da sok tuna aing hanakeun teh mah ulah naon sababna kami urang hanakeun sare dina tempat pengajian bisi kabarus ku keterangan keterangan menyakan dia manama di majlisil ilmi faqad khaba min rahmatillah di mana-mana jalma sare dina tempat pengajian maka yakin bakal makmur di rahmat Allah dalam arti rahmat Allah moal tiba ka hiji jalma sok sanajan geus aya dina lingkungan pengajian mun kaayaan di lingkungan eta teh manehna nunutan bari jengker cacat-cacat jalma geus aya dina tempat pengajian tapi lamun kaya nunutan jeung kerek rahmat Allah malaikat tiba mau lamun jalma kerek kuntur-kuntur acak ke tempat pengajian jauh pisan hina rahmat Allah nah kudu aya kene di dieu nu can muncul kana pengajian aya kene
Nah udah mudah-mudahan saya harap sing giat karena pengajian insya sok sanajan bari loba gogolna di antara tumbuh muntah pamaga. Tapi ibu-ibu tak anu sare caranya. Ibu-ibu sok anu nutan dina pengajian tara ibu. Tara kan kawan deui itu mah ibu-ibu mah tara ari nunutan mah ngan eta sebet sawe ngobrol di mana saja. Soalnya gitu. Eta kabalik-balik ti onangan, ai maneh ka onangan teu tadi ka onangan. Sabaran calusian bumbung 10.000. Kumaceuna daging ngaliat teu maneh kuingat cenah kabeneran ayeuna cenah kurang iya. Cenah luar biasa. Ayeuna cenah 10.000 anyaan cenah 5.000. Eta 10.000 hayang gaji daging anu hipu sing mikir atuh ibu. Pantas 10.000 mah liat oge lamun 100.000. Heuh kudu hipu. Maka kena lamun hajat kudu make plan 100.000 hipu 10.000 liat. Tapi tadi omongkeun kate kadang-kadang ngomong di umata sama coba ngobrol saware mah curhat cileuk numpang beung batur aya nu kitu aya. Pas kebenaran aya meureun tatanganna nu aya balik ti Saudi kebenaran kongkorna sagede cingir bulit kana bereungna. Nah ada aya di ditu mah biodah, enggak di biodah di dia aya biodah di dia aya. Hampir di odah, aya di aton aya, di mai aya, di mungun aya, di aing aya, di amamah aya, di ubed aya. Aya kene kabeh sing panjang umur amin ya Allah ya rabbal. Eta di odah ini kamadasah nongkok katanganna anu balik ti Saudi kongkorna sagede cingir. Yang teh balik ka imahna hari khusus ka salakina ka Mang Udin hampura bisa Mang Udin di daerah Udin dia. Aya Mang Udin di aya. Hampura Mang Udin. Cek eta bioda akang tuh cenah geuning nu balik ti Saudi mah nu diidinan ku salakina kongkorna ge sagede cingir da ari uing mah teu diidinan ku akang. Sakarat acan. Aku meureun salakina teh asa kasihun atuh sia odah yang sakarat mah modal we cenah buru-buru. Aya nu sok culang-cileung aya. Kadang-kadang culang-cileung ibu-ibu mah kamadasah nyoren jinjingan di jolona burah jeung bala-bala berangkat ane madasah. Tapi masih kene leuheung ku hadirna ge alhamdulillah. Dan ieu teh bapak-bapak ieu tina rutinan Pak. Sedangkan anu paling penting pengawasan teh bapak pengawasan rutina. Da ieu model kieu mah pengawasan insidentil ngaranna ge. Naon pengawasan insidentil teh? Pengawasan anu waktuna teu tentu, datangna kadang-kadang nu murupna teu matuh, mubalina gunta ganti. Datang bulan Mulud aya teu dan kesina pengawasan. Datang bulan Rajab aya teu Rajaban kesina pengawasan. Datang anu nikahkeun aya wali matu nikah kesina pengawasan. Datang anu hitanan aya teu wali mah hitan kesina pengawasan. Anu beresna bangun aya teu wali matu wakil kesina pengawasan. Itu disebut pengawasan insiden. Jadi kalimat teh ibu tungtuna teh make til, make naon cenah? Make naon pembeda tungtuna teh? Make til. Ngan eta kalimat anu tungtuna make til lamun beda bibit ibu sok beda makna. Tares teh. Urang buktikeun. Buah mangu, buah kadondong, buah mangah ngora keneh disebutna naon? Pentil. Lamun ban motor kempes rek ngasupkeun angin kana ban motor maleureun naon? Pentil. Lamun ayeuna lauk lele nu ngagembay dikulah mamatina disebut naon? Pamatil. Lamun aya batu ageus tapi aya nu sing jarmila kaleutik disebut batu naon? Batu kutil. Lamun disalira ibu bapak aya panyakit nu sing jarmil arane disebut naon? Kutil. Lamun aya di ibu-ibu karesep bapak-bapak disebut naon? Jarorang. Lamun dina pengajian mah disebut pengajian insiden. Eta lamun tumaros antara pengajian insiden jeung pengajian rutinan penting mana? Dua-duana oge penting, ngan leuwih penting pengajian rutin. Pengajian rutinan mah bisa oge hukuman fardu kifayah. Fardu ain, bukan fardu ain. Lamun pengajian model kieu mah bisa oge hukuman fardu kifayah. Naon sababna pentingna pengajian rutinan? Nu diurukan dengan setempat. Sabab pengajian rutin mah laksana lamun dina cai mah seperti cai sumur. Cing ibu ari cai sumur gede mangpaatna teu. Oh de nyesehan dina cai gegero dina cai
bisikan dina cai, wudu oge dina cai, adus oge dina cai. Lebih penting cai sumur sok sanajan bari batik cai tapi gede manfaat laras. Pengajian rutina nu diurukan veteran setempat di madrasah sok sanajan nu diurukan alat-alat kitab sapina surah tafsir atau takrib lebih gede manfaatna daripada pengajian insidentil laras teh Bu. Eta cenah ari pengajian insidentil aya manfaatna cenah ada aya manfaatna. Namanya manfaatna aya pengajian insidentil model kieu mah ibaratnya seperti cai caah Ibu. Tarang Ibu cai caah. Contoh cai caah upami aya hujan ageung, hujan badak, nepi ka solokan caah. Naon manfaatna cai caah? Di mana-mana aya dina eta solokan runtah anu geus ngahalangan kana cai leutik teu bisa kapalikeun ku cai leutik. Aya runtah, aya tungul awe, aya tungul cau ngahalangan dina wahangan teu bisa kapalikeun ku cai sumur. Datang hujan badak bercaah insyaallah ku cai caah bisa kapalikeun laras teh Bu. Tah minangka pengajian model seperti cai caah isi aya kana runtah dina agama. Mana runtah dina agama? Aya kana jalma belang betong salat, aya kana jalma anu kedul berjamaah, aya kana jalma anu candai jagat, aya kana jalma tukang main, tukang judi, tukang betok, tukang karep, tukang ngarojok dari amrot, aya kana jalma anu sok goreng jeung tatangga, aya kana jalma anu hewa kaajengan teu bisa kapalikeun eta panyakit agama ku aya pengajian rutinan ajengan setempat datang pengajian insiden model dia laksana seperti caah eta runtah dina agama sing bisa kapalikeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan si mulirek naros ke bapak-bapak urang dieu. Bapak ari urang osok ibad tara, ibu osok ibad tara. Biasa itu ibad dina cai caah dina cai sumur. Sesungguhnya mun teh mah aya jalma peuseun kuring ditanya contoh Mang Wansa. Apunten wilayah Mangsa. Mang Wansa osok ibad tara, jawaban Mang Wansa osok di mana Mang Wansa ibad adina cai sumur ibad apa disna cai lutina sungai cai sumur. Cing kita kira eta Mang Wansa jawabanana tepat atau teu tepat Bu? Jawabanna halus atau goreng? Halus, tepat jawaban. Dan biasa mani masuk tina cai sumur, tina cai sungai anu sekalipun sanyok atawa ku yaitu kemer. Kan ayeuna lamun tama Mang Wansa diparos, Mang Wansa osok ibad tarakan tenan ibad nu osok. Irat cai ibad Mang Wansa tina cai naon? Awa mah ibad teh lamun aya cai caah hujan badak kakare cenah ibad. Tina cai sumur, tarat tina cai sumur mah kagok. Cing kira-kira eta Mang Wansa lamun model kitu alus goreng eta jawaban. Disebut Mang Wansa jalma lieur, jalma sehat, jalma waras. Jalma liurnya pira kurek mani ngadaguan cai caah sabulan sakali atau satahun sakali bener. Tak enak ngetama ayah dia bapak-bapak ditaros tak osok ngawas tarat telat ilmu tar osok. Di mana osok telat aku nu penting mah pokona mah di rotina. Jadi mah dasar tiap minggu eta anu pokok mah mun parang aya tahun kali Rajab jeung Mulud katarek diosok adi anu pokok mah di rotinan. Cing kira-kira eta Mang Wansa amun ditanya bade kitu jawabanna alus atau goreng? Bu, waras kira-kira eta Mang Wansa jawaban itu atau teu waras? Waras cirina waras. Mata jawaban itu gejan manehna ngaji teh pentingna dina rutinan. Karena ini mata Mang Wansa ditanya Mang Wansa osok ngaji tara osok iraha teh kuing mah lamun datang rojaban, datang muludan, bari mubalik nganu jauh, bari ngaji rame kakare kuing mah cenah datang kelas. Ai dina rutinan di madrasah dia dengan setempat osok tara kagok kanekeun dengan setempat matara kuing mah. Cing kira-kira Mang Wansa jawaban alus atau goreng? Goreng, waras teu waras. Maknya ayeuna ngaji ngadaguan satu sakali bedana seperti kemarin jamarek mandi ngadaguan datang cai caah. Jadi nu penting pengajian teh pengajian rutina. Maka sebab itu satu orang tingkatkan giatkeun acara pengajian rutinan insya Allah. Ngan kadang-kadang berbeda masa kumaha tadi.
Ketika ayah anyokna di sore tempat mah bapak pengajian rutinat ibu waktunya geus dimulai digilir atas permohonan masyarakat. Di dia rutinana sabada kan pada maghrib. Kadang-kadang ayah pengajian rutinat disajiakeun kajengan pada maghrib. Ayah sore tempat masyarakat protes. Atau cenah tahu digayakeun pengajian pada maghrib mah cenah waktuna samporet meureun cenah aya mah alihkeun kana pada isya. Siap cek kajengan tong dianteur. Dialihkan waktu pengajian rutinat pada isya. Ayah kene protes teh. Salah atau cenah kang pengajian rutinat dialihkan karena pada isya mah naon sababna? Sabab cenah tukang gawe mah nu tos di sawah, nu tos di kebon, nu tos di kantor, nu tos di pasar, nu tos di pasir kaburu tunu. Mending cenah aya mah alihkeun kana samane Jumaah sakalian siap cek ajengan teh dianteur. Alihkeun kadang-kadang waktu pengajian kana samane Jumaah kumaha ayeuna jalma anu mau ngadengen ngaji. Batur mah jam 11 geus kirim ka masjid rek Jumaah. Batur mah satengah 11 geus kirim ka masjid rek Jumaah. Kadang-kadang aya jalma nu ngadengen ngaji jam 12 kurang 5 menit tak arek kirim ka masjid. Tapi ka aya anyongna waktu geus kirim ka masjid ngalet manehna mah kalakan nampol suluh jam 11 teh. Aya kene jam 11 nu masih kena nampol suluh ka Jumaah ya. Pas lagi taras tu bajona akang pancen aya ke Jumaah heueuh aing ge nyaho cek Sabtu. Batu cenah gerak ini tuh ke masjid batur mangus arinya ke Jumaah kembali dan cenah kajengan lagi ngaji hula ini jam 12 kurang 5 menit ke kaburu kayaknya nepi keayaan Jumaah isuk-isuk ayana teh pabeurang bareng jeung imam lamun imamnya saya mangkat teh kada siang makmum tos kumpul di masjid ame imam lebat aya makmum atuh pa isuk-isuk ada urang dieu pa isuk-isuk kabeurang-beurang sarua itu lagu nanti ayat ini protes atau masyarakat tidak salah celana diayakan pengajian rutinan memeh Jumaah mah tungtuna masyarakat anu umum ngaji mah ini Jumaah orang-orang mending cenah aya masa kalian sabada Jumaah supaya masyarakat kabeh geus kumpul di masjid cek ajengan heukeun bae urang eserkeun kana sabada Jumaah akhirna pada Jumaah diaserkeun waktu pengajian kumaha jamaah anu mau ngadengen ngaji batu semah beres Jumaah beres urut salat imam musabiat maca Fatihah 7 kali kulhu 7 kali palakmina 7 kali ditungtungan tumaca ilah hilas manehna mah ripun ulas ilas mantap kahula-hula aya kan kudu diri aya kene di ustaz musabiat aya mereka jujur aya kene urang deui ini Jumaah pangpaleurina bari pangelana aya kena ibu cara ibu lain bangun sok ingat karena dongeng zaman bela dongengkan ke ibu nanti gue seperti dia mah maca hadis tinggal mah kalah katur beli kurang ngadongeng siap bela cenah caritana aya dongeng aya di jalma boga budak gering liwat kesena cagur eta si budakna geringna teh ditamaan ka mantri teu cager-cager ditamaan ka dokter teu cager-cager dibawa ka ahli hikmat teu cager-cager dibawa ka tukang jabe teu cager-cager budak tina eta bapana ngarasakeun jengkel boga anak gering geus sila teu cager-cager akhirna eta si bapana tertek dina hatena kontak dina di sana nganadarkeun cek eta bapana Gusti lamun dikersakeun ieu anak abdi cager nadar abdi rek sedekah duit ka juri kasar ibu apa juri teh apa kunti teh apa ngaran nyak tamurup nan cenah ibu cekolot baheula anu urang hayang apal juri atau hayang apal kunti ibu ngaca di kamar mari sataranya insyaallah cenah bakal papangi jeung juri so kita ngaca sataranya akhirnya dikersakan ibu 2 minggu kemudian eta budakna ngadasakeun catur nangis pangandaran teh ngan eta si bapana ibu ngarasakeun bungah jeung bingung bungahna laksana ieu budak cager tina gering bungah eta si bapana boga panadaran rek sedekah duit ka juri sedangkan ngaran nadar pan kudu dilaksanakeunnya lamun nadar sae kajaba lamun nadar awan paman nadar awan teu kudu dilaksanakeun teu kudu dilaksanakeun lamun dina siti maksiat teu dibilang-bilang nadar dina perkara maksiat dalam arti perkara maksiat nadarna teu jadi ibu teu kudu dilaksanakeun sok aya zaman nu nadar kana maksiat ibu supaya sok aya kadang-kadangnya
Ketika supaya kejadian zaman pesating hayang boga anak lalaki Gusti hayang ting abdi dikersakeun kadumuran kali panggeget lamun sing abdi kadumuran kali panggeget di kawartos di tanana abdi nada rek ngayakeun syukuran bari syukuran eta teh nada abdi ngayakeun hiburan angeuh wayang golek jeung organ tunggal sakaya aya sakaya nada rek goyang golek lamun aja sakaya padahal eta mah dilaksanakeun ge teu naon mata sadar terjadi nada nage saat ayat cerita mitola ayat ceritana zaman baheula ayat cerita ibu hiji jalma budak ora boga tanah lahan sahektar hayang dijual 1 miliar ngan teu laku-laku nada cenah teh ceuk eta budak ora boga tanah teh Gusti hayang teh ieu abdi tanah teh laku 1 miliar lamun nepi ka laku ieu tanah 1 miliar abdi nada rek merkosa ni merkosa saat cenah tuluy tanah dikersakeun sabulan diharita bapak dikersakeun ku Allah laku tanah mah bunga laku tanah 1 miliar ngan bingung kudu ngalaksanakeun pangandaran rek merkosa ni samaruna wajib dilaksanakeun ka wajib da masia aduh kumaha aing rek nada ieu tanah laku rek merkosa ni ka mana ieu neangan ni ngan sok aya cenah isuk-isuk ni kaliwat cenah ka sawah teu poe cenah direngkas di pinggir pabrik cuci di pinggir pabrik kedan ini sok liwat tadinya klot liwat ini tuh aya cenah keur panadaran teh euy rengkas eta ini kata budak ora atuh ni gogo atuh ya aing mah rek naonan saya teh tahu mah direngkas sadara mak tong loba beja tong cecok lu dari ngalaksanakeun panadaran naon cenah mah teh make ngarengkasna uing teh cenah panadaran lamun aku tanah 1 miliar rek merkosa ini lipat mah teh cenah ini ku rek diperkosa atau eta sini ini ketika ruas kukuatan kebenaran aya hansip tiwa eta sini ini kukuran hansip tengah dengek nah dewas kumaha beres diperkosa eta ini ku budak ora nu tadina hansipan ayeuna mah jadi tibalik konuna sip atau ini diperkosa budak ora aya anu bapak ibu tiut kanti harita eta sini datang ke budak ora pernah dawuhin lapor sikil mereka mau pujol kan ini eta budak ora aduh si emak datang kan buat cenah ngalapor teu ka polisi aing cenah ditangkap eta datang si emak ye ujang ya naon cenah aing mah penasaran ka si rek nadar deui ka di anu di arep-arep nadar tah eta ge jalma anu boga budak geuning tadi nadar lamun laksana budak cager rek sedekah duit ka juri ka mana cenah jangan juri aksana teh aya bedana cenah juri teh sok aya cenah duit datang ka juri tengah penting juplang jemping kira-kira jam 12 ceuk eta jalma juri aya mana maran setan ieu aing juri aya naon manusia ieu cenah juri kuing teh ngalaksanakeun panadaran rek sedekah duit cenah ka anjeun kumaha juri aing mah manusia teu butuh duit ngan bisi anjeun rek sedekah mah tuh dikeun ka sobat kuing nasa cenah juri ka sobat anjeun teh sobat kuing teh cenah loba di mana-mana oge di Rawabanen kadang-kadang aya di Kadupana kadang-kadang aya di Tanjung oge kadang-kadang aya nu kumaha cenah juri sifatan sobat anjeun teh sobat kuing mah pokona mah ciri nama di mana-mana poe Jumaah ini pangpaneurina bari pangheulana cenah eta teh sobat kuing tah kada ibu bisi caroge ibu kasupkeun sobat juri oh gitu cenah tuluy heuh kembali cenah kema cenah poe Jumaah rek ini isu keneh ngadak-ngadak eta jalma nu sok biasana ini Jumaah jam 11:30 ayeuna mah jam 10 geus standby di hareupeun masjid naon sunat rek nalinakeun saha anu ini Jumaah pangpaleurina pangheulana torojol nang udin jam 11 torojol mang akong jam 11:10 torojol mang nanang jam 12 torojol mang dedi jam 12 kurang saparapat aya depan terajina datang jam 12 kurang 3 menit sehoreng di toha naksa aduh geuning di toha aing nu balik budak nu ini pangpaleurina penasaran cenah ge waktuna balik saat cenah panggeulana pas teh kadenge beres teh ieu kana tahiyat
imam di masjid cuk imam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah berotak tepat budaknya sepanggilan itu nyapanya ada tadi tuturkan di bumi tohana dulu itu itu apa ini disuruh di panggilan ada para ada terjuri ke saja makan ini cuma apa panggilan balik panggilan eta cenah sobat majurit tuturkan kuminantu na budak orang yang budak tadi gereja tapi ka imana asup ke kajero bah aya naon cenah apa apalin cenah euy boga anak geuring hese kajageun nya ari ayeuna kumaha ayeuna cenah alhamdulillah cageun tapi teu boga panadaran dek sodak kabeh terjurik ngan jurik teu narima terjurik pikeun ka sobat jurik teh cenah dianggarna anu ini cuma pangpalerina balik pangeurana sae cara geuring apa we apa pun narima kumaha memang aturan kitu macam udah ngaji saya mah kajar kawin dan ayeuna cuma hareup ini cuma teh jam 11 alhamdulillah maka bisi aya nenek urang teu jadi sobat jurik wae sobat jurik wayahna cuma engke mah kudu ini cuma apa esuk kengsa usahakeun maca ilah-ilas arasap bapak ilah-ilas tah kosong musabihan bapak sok alhamdulillah usahakan musabihat ke jemaah teh keur bapak-bapak sabab Rasul ngadawukeun man qara'a yaumal jum'ati ba'da salamil imami qabla ayasnya rijlaihi fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birfalaq wa qul a'udzu birabbina sab'an kubirat khotoyahu wa in anak misla jubadil bahri di mana-mana jalma maca pe jum'ah sabada uruk salamna imam samemeh ngarubahkeun dua sampeanana maca Fatihah 7 balik maca qul hu 7 balik maca qul a'udzu birfalaq 7 balik maca qul a'udzu birabbina 7 balik maka diampura dosa ku Allah sok sanajan lupuk nampak seperti budak sagara tina padahal kana dosa alhamdulillah kernu osok musabihat kernu tarang musabihat bacaanana lain alhamdulillah tapi innalillahi wa inna ilaihi kira-kira perjumpaan di dia loba alhamdulillah loba innalillahi kira-kira itu loba alhamdulillah loba innalillahi kadang-kadang loba innalillahinya ngacuna akos anu maot wae maca innalillahi lalu musibah lain anu maot wae di antarana ulama ngadawukeun laisal musabu man faqadal ahbab walakinil musabu man faqada sawab teu dibilang-bilang musibah anu pohara ku sabab jamak leungitna nu dipikahayang ilangna nu dipikaresep jamak resep kana motor aya nu mali musibah leutik jamak resep kana sawah debrah musibah leutik jamak resep ayeuna kana mobil rusak musibah leutik tapi musibah di antara anu pohara di mana jamak ilang piganjaranna itu musibah bae jemaah batur mah musabihat kalang ditinggalkeun itu musibah beres salat fardu lohor asar maghrib isya subuh batur mah wiridan ieu mah kalang balik paheula itu musibah sedangkan di mana-mana datang musibah bacakeun innalillahi wa inna ilaihi maka ibu-ibu lamun caroge ibu pe jumaah kuih pangpayuna taros apana musabihat tuh terus cenah aing mah teu kuat aya ngopi tongtokeun kana ceurina innalillahi wa inna ilaihi masa cenah ilungna nu maot lain aya nu maot sia teu musabihat siap ibu siap insya beres musabihat bacakeun ilah-ilas kalau patah asapnya nu osok mah alhamdulillah nu rahmatan ngan kira-kira mah lolorana karena padahal eta maca ilah-ilas teh bapak hakikat nama jual dadat ka Gusti Allah ngan cenah make disebut jual dadat teh hari dina kalimatna ilah-ilas tulil birdawasi ahla wala aqwa ala naril jahili fahabli qamatan fir dunubi fa innaka ghafir dambil adimi pihak tosanana ilahi non pangeran abdi langsung tepan terlayak teka kedek tersiap lil firdaus abdi ari kudu asup kana surga firdaus mah sabar abdi ngarumasakeun jalma anu lalawara dina ibadah jalma anu ngalawara
dina sunnah jamaah anu masih kena goreng akhlak kalapan tingkah pola bersabak itu abdi teu pantas ari kudu asup kana surga firdaus mah wala aqwa ala nari jahiminan Gusti abdi teh moal kuat ari kudu asup kana neraka jahim mah bersabak itu paham muga matari Gusti abdi tobatan kana tiasa tobat wakir dulu bisa muga Gusti ngampura kana dosa abdi fa inna kahman asunat Gusti wakir jamil alimi anu ngampura dosa anu pohara. Jadi urang teh ibu ari asup kana surga firdaus mah teu pantes naon sama loba dos kedua kene iman salat masih kene kalah maca Quran dan sholawatan balanggar acar salaki masih kene cerel teu pantes ari kudu asup kana surga firdaus mah ngan urang teh ari asup kana neraka jahim moal kuat bener teu moal kuat naon sababna minimal siksa di neraka mun dikersakeun jamaah asup ka neraka pangringana siksa bakal disadiakeun hiji tarumpah nu dijieun tina besi anu huruf begitu eta tarumpah dipake kakarek antarkan dampal suku geus langsung ngagolotrok panas kana otakna na kudu jadi moal kuat kusabab kitu tatap urang sok sanajan hirup loba dosa ibadah can pati bisa maut mah hayang menang rahmat jeung pangampura Allah di akhirat hayang surga laras teh kata disebut jual dada teh ibu gambaran seperti dia upama di dia aya bapak-bapak gaduh putra ngaranna Ki Jatma upama tama Ki Jatma gaduh putra ngaranna si Upet bujang umur geus 30 tahun eta si Upet sang kawin-kawin ngan nanyakan si Upet rupana goreng patut ibu buuk jabring biwir jeding panona calong untuk rehol bujal doso dampal suku jebra gari jemeronehan ari rupa hideung kostumul kaduru goreng itu adat si Upet bebeja ke bapana bapak wing teh hayang kawin kumaha cek bapana syukur atuh Upet anjeun teh hayang kawin macirina normal eta Upet anjeun teh kawin teh kasar teuing cenah bapak bingung abdi teh da abdi teh ari kudu kawin kanu geulis mah memang teu layak da ngarumasakeun rupa teh goreng patun buuk jabring sirah medegul biwir jeding kuntur rehol panon celong bujal doso suku jebra kari jeung mehon rupa hideung kosko tulul kaduruk abdi teh teu pantas ari kudu kawin kanu geulis mah ngan keheulaanan bapak ari kudu kawin kanu rewo mah berarti sudah besok sanajan rupa goreng tetap kawin mah hayang anu aya paribasa cinta ditolak dukun bertindak mun sukses mah cinta ditolak tasbih bergoyang tilu kali bergoyang dan tasbih insyaallah nini kowe manuturkeun pirek naon nuturkeun eleh turit tumpang duit eleh duit tempelan cinta itu karena jual dada tak kurang ngaca ilah-ilah cuma jual dada can ari itu nada ya wasiatna Abdul Wahab Asarani ngadaukeun bidau Abdul Wahab Asarani ngadaukeun dia mandawama ala hadainil baitaini fi kulli yaumil jum'atin tawaffahu alal islami berisaki di mana-mana jalan ngadawamkeun dua bed tiap-tiap Jumat jane bed ilah-ilah tulil firdaus saterasna maka dijamin ku Allah maut bakal nyicing dina Islam teu aya mang-mang deui alhamdulillah maka bacakeun musabi bacakeun ilahir insya Allah kadang-kadang pengajian rutinan ibu waktu geus digular gilir tapi kadang-kadang tetep nu ngaji mah jauh dina pengajian anu sedangkan urang pentingna tolak ilmu naon dasana supaya urang ulah bodoh dina agama laras ibu pentingna tolak ilmu teh ibu bapak supaya urang ulah bodoh dina agama sedangkan di zaman kiwari geus hampir musim di mana-mana kalau tegurak hampir loba jelema anu geus aremu ngaji aremu tolak ilmu budak-budak geus teu darekeun ka pasantren kolot-kolot geus teu darekeun ka madrasah sedangkan tidak akibat urang jauh tina pengajian bakal timbul bodoh dina agama sedang anu ngaran bodoh tong bodoh dina agama dina urusan dunia ge bodoh marugi laras ibu
naon sababna nu bodoh Pak lamun jalma bodoh mah kahiji sok ngerakeun kadua nu bodoh mah moal hasil maksud katilu nu bodoh mah sok teh cepet katipu labasa kahiji nu bodoh mah sok ngerakeun mana ngerakeun anu bodoh ibu contoh nu bodoh ini ka kota asup ka mall di mall teh aya taraje anu maju ku sorangan naon ngaranna ibu lift di luhur aya merek open arena ari open kana urang dia paragi beureum kue tuh apa deh di handap aya urang goreng naik ka luhur kana lift asup kana open samaruna open teh ceuk bodoh mah paragi beureum kue padahal open teh buka pintu benar teh asup si bule ka luhur si bodoh kagorowok ceuk si bodoh bule anjeun ulah asup kana open bisi anjeun ka duru di open engke kulit anjeun bakal hideung orang bule angare asup di luhur tina eta jero open aya urang negro nu hideung kulitna turun ka anak si bodoh kagorowok di tuh sia bule gara-gara asup kana open kulit sia jadi hideung padahal itu mah urang ngerakeun teu ngerakeun kaduana nu bodoh mah hasil dimaksud caritana aya panganten bodoh kali masa beres panganten bodoh malam pertama panganten isina geus asup ka kamar ai kamar delapan gosok di bulan ku bulamunya panganten isina geus geura asup ka kamar asup kana jero ranyang asup kana jero bulamu ai panganten pamagana pandeuri asup ka kamar teu apal lawan da pugu di bulan ku bulamu mana lawanna cenah ieu teh ranyang teh teu pugu ka belah kidul ka belah wetan ka belah kulon cenah bener sugan di luhur gajelang eta luhur atuh ngagayong dina luhur bulamu kumaha eta panganten Pak istrina rewas ngagorowok mak cenah geuning ngagayot kumaha ceuk indungna nyai tong loba beja bakat ngagayot manu papasih oge sadua niat ngagayot kitu gara hujan aya iris yang cerakan mak sajabat tinggal gayot yang cenanya cerakan nyai tong hariweus tong loba beja bakat nyak cerakan mah puguh eta cenah geudeungan padahal naon aya satu ayeuna kumaha panganten teu laksana gara-gara bot malah ketika aya carita jamaah bodoh Pak kalimansa jamaah bodoh salat subuh berjamaah eta beneran imamna borangan sieun ku putih barang eta waktu salat subuh ibu eta si imam poho deui teu maca kunut aya makmum aya ngabejan imam karena teu nyaho kuduna mah ngabejan imam teh maca subhanallah ngabejan imam teu kunut dan kun-kunan di tukang teh ceuk makmum kun al imam san ku kunti samarna teu teh ngabejan aya kunti bertep teh imam lupa di pangimaran makmum bingung ceuk makmum kudu kumaha ieu ai imam lumpat di pangimaran dan makmum aku mah imam lumpat umpat makmum ge milu kaluar ayeuna salat subuh bubar kata urang datang keluar imam ngadarangan ka makmum ceuk imam makmum ai siap naon kunti-kuntian ai imam dikunaon cenah ke lumpat di pangimaran depan aing cenah sieun kunti memang aya kunti pancet aja cenah tadi kun-kunan aya kunti aing mah maksud kun-kunan teh kunut disangka ku imam kunti-kuntian gara-gara bodoh katiluna di bodoh mah teh katipu ibu contoh baheula aya nu bodoh ini bodoh boga incu kuliah di Jakarta di PBB terang ibu PBB teh Persatuan Babu-Babu tapi kan aya carita awe budak-budak nu kuliah di PBB sok tina langkah loba cetak loba gaya bahasa ge diganti ku bahasa Indonesia anu kuliah di PBB ditanya tina mobil ku bapak-bapak nih balik ke mana uina saya mah pulangnya mau ke Bukit Keriting sore orang Pasir Gali terus orang ditanya deh hari ini cenah balik ke mana cenah uina saya mah pulangnya mau ke Air Muncrat sore Kang Cucurug terus orang ditanya deh hari ini cenah balik ke mana uina saya mah pulangnya mau ke Danau Besar sore orang Rawa Gede gede itu maksudnya itu lu kuliah di PBB barang kalau hari bos bereja kanimina ma di kota mah cenah loka jablak naon sana ini nyai jablak teh awewe garulis atuh lamun kitu mah cenah nyai mah oge di kampung ieu baheula mah keur ngorapang jablay
lebih tadaik disebut jab gara-gara pun yang ngaran kamuruk sama ruk jablay teh awalnya padahal jablay teh seng-seong pupuk malam ungkluk dongdot mun istilah kiwarima odong-od dong benang ditumpahkan kurang aya odong-odong di dia piratu mual ingsa itu gara-gara pun tapi lamun jalma pintar ibu nu pintar mah tong boro-boro dina palepas benerna dina salah jika bener nu pintar mah dari bangsa aya aki-aki sholat subuh kaburangan pedatos tolak ngeureun barina ngajina 3 jam tapi ka jam 2 ayeuna aki-aki sholat subuh kaburangan jam 7 digenggeurkeun ku insuna aki mah sholat subuh jam 7 atuh cenah masa da lain dina waktu nah ujang mah teh nyanyawanan kumaha aki eta aki ge boga dalil eta si aki gengsi digenggeurkeun ku insuna cenah bapak-bapak epan digenggeurkeun ku anak gengsi nyapanya gerak contoh lamun wanci maghrib pas kebenaran anak termeneko hareupeun TV kadenge di masjid anu pupujian jeung pupujian teh ka kuping suara ada di masjid di kata bihar si horeng tengah watosan ayu urang salat babarna eta bapana ari weus-weus ka anakna ujang gerak pareman TV tuh gerak ilir ka masjid batur mah geus karumpul geus pupujian ayo gerak salat ka masjid tuluy ngaji di madrasah ari bapana di kolor keneh budak ngali ka bapana ari bapak cenah masih kena dikolorkeun di samping uing mah da bapak kolot mau kursi dititahku anak itu lain ibu jawabanna teh mun nepi ka anak di bapak digenggeurkeun ku anak padahal ada nama bapak lamun rek nitah budak ngajak budak kuduna carana bapak-bapak geus di samping geus di baju geus di peci sok budak kentraan ku urang ujang geura pareman TV ayo urang ini jeung bapak ka masjid kira-kira lamun kitu ngawara mah budak ieu mah ari ka budak titah ngaji ari ka budak titah salat berjamaah kadang-kadang kalau teu ngajadau di imah aya gitu aya ibu-ibu ari kadang-kadang ka budak mah titah ngaji ari indungna mah kalatan nonton teh aya nu kitu aya budak mah titah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya kitu deui berjamaah teu beuki mun samper pangaosan alasan nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan bener komo lamun aya wayang jauh ge di teang masjid musala corencang tiluan kerejeng tihang tak kudu kitu mun ditah ka budak sok bapana geus siap tak aki-aki ge gengsi digenggeurkeun ku insuna cenah aki da kudu puguh masalahna kudu puguh aturanna salat subuh jam 7 teh aki ge cenah ujang boga dalil naon cenah dalilna aki ya cenah jang dalilna kupikeun ibu dalilna cenah aki-aki peperih ning naon cenah dalilna teh peperih ning cenah aki teh salat maghrib sok apoekan atuh cenah subuh kacaangan eta insuna ngahulang teuing atuh cenah ai kitu mah teu disamain deui ka insuna dasar aki-aki bolon aki-akina bolon salat maghrib sok kaburitan salat subuh sok kabeurang maka lamun aya keneh urang dieu salat subuh sok kaberangan salat maghrib sok kaburitan eta teh anak buah aki-aki bolon ibu-ibu salat maghrib sok kaburitan salat subuh sok kaberangan eta teh kabogohna aki-aki bolon tah kitu ari ngaranna pinter maka urang bodoh di agama sehingga sadin ari ngaranna al musibatu adimatun al jahlu bidin musibah anu paling pohara musibah anu paling dahsyat lain terjadi tsunami di Aceh lumpur lapindo gempa di Jogja kereta api dijalikeun kapal nyungsep sawah debrah pasir longsor dagang terlancar tani terhasil tapi musibah anu paling pohara
lupidin di mana-mana jalma bodoh dina agam. Nah uduk maka ibu-ibu sadayana kurang ngagaduan kurang kali sok arahkeun kana pangaosan, asupkeun ka dinia, asupkeun ka madosa supaya kurang kali kurang ulah bodoh dina. Alhamdulillah tadi katingali kurang kali pada kisah tampil kurang kali kurang nembungkeun kawanter dina kasayan. Mudah-mudahan kurang kali anu tadi singgi sororekeun ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Diajar disebut sebagai umpihan. Naon sababna kitu diajar masa jalur pagi moal bisa benar. Lah biasa moal bisa. Teu biasa geus moal bisa benar. Maka kudu diajar. Namun tadi moal bisa. Nantung di kamu ke iku pidato model kieu itu diajar moal bisa moal. Nanti ayah cerita zaman bahir itu ayah hiji acara tabligh akbar mubalik di Jakarta. Hanya kal waktu sambutan sama terhadir, bupati terhadir, lurah terhadir. Tadi waktu hari kamu aman bisa sambutan secara ayana. Lu hadir Pak RT, Pak RT can biasa. Tidak apa. Dipaksa ke masyarakat protokol. Acara nomor tahun 4 merugikan sambutan. Misalnya ke aparatur pemerintah manawi awya Bapak Camat, upamitaya Bapak Lurah, upamitaya Bapak Kadus, upamitaya Bapak RT. Kami lalu hadir RT can biasa. Jeung masyarakat Pak RT bayangkan kudu harus bersih sambutan. Aduh ingat cenah teu bisa. Kemet teu bisa kita aja cak-cak dua pecat, nu penting aya bersih sambutan. Maksakeun RT ka hareup can biasa. Datang ke panggung teh atuh tukur ge nepi ka nyorot son. Beungeut kita kulit nepi ka kieu tangka kelaparan teu biasa. Pok teh kuluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da meureun gemper. Rek ngomong meureun gemper datang asimanya da ayeuna teh disapo. Ayo he para hadirin sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek protokol alhamdulillah sambutan parantos dilaksanakeun ku Bapak RT singkat kalawan padat geusina para hadirin nian teh isuk-isuk RT rek kieu ka desa panggih jeung ibu-ibu bade angkat ka mana Pak RT para hadirin. Gara-gara terbias maka kalintang saya nomor kali ditampilkan model itu ternyawa mental dina sekitar saya. Mudah-mudahan orang kali tadi anu ajar nutulat emri tempat sing dipaparentah istiqomahan cerdas otakna setet utekna lancar dimurukan kuliah jadi guruna dibuka kotek hidayah insya Allah para pengurusna persana para ajarana sing dipaparentah istiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mau sebab lamun urang ngagaduan keturunan anu bodoh ibu bapak sadaya wayahna bahaya. Ketika di antarisna ayah hadis Rasul mengingatkan manis tar'ahu ru'yatan falam yahdud habinasihat lam yurih ru'ihatal jannah. Di mana-mana jannah dipercaya Allah sebagai pengangon, sebagai pimpinan. Inung bapak ngangon kalau jadi anak, salaki ngangon kalau jadi pamajikan. Namun di masyarakat tina bidang agama para ajengan ngangon atau lebih mimpin kalau jadi masyarakat. Di pemerintahan Pak RT ngangon ke masyarakat SKR. Jawab ibu. Pak RT ngangon ke masyarakat SKR. Pak Kadus ngangon ke masyarakat SKadus. Pak Lurah ngangon ke masyarakat SKalur. Pak RW ngangon ke masyarakat SKR. SKR. Saya mau jam sore sana wean itu. Jam sore saja. Sedangkan di mana-mana jamaah dipercaya Allah sebagai pengangon. Contoh imam bapak-bapak ngangon kalau jadi keluarga, kalau makai katurlah kurang nunggu keluarga ngangon pamajikan, ngangon menjadi anak, lalu bisa bimbing abina di segi agama. Sakit terbenar salat anu jadi pamajikan diantar, terbenar wudu anu jadi pamajikan diantar, terbenar nutupan aurat anu jadi pamajikan diantar, terbenar akhlak kelakuan anu jadi pamajikan diantar, bapak diantar, terbenar wudu anu jadi anak diantar, terbenar baca Quran anu jadi anak diantar, dipapatahan ku urang huta, dipasrahkan ke ajaran huta, nu ayeuna urang boga anak inang bodoh dina agama, galatuk maut eta bapana, sok sanajan hirup di alam dunya, lalu turun darah salah, getol salat,
tepat. Benar. Kata kurang benar-benar Madinah kurang kali dan agama. Malah juga ayat keterangan menyatakan keman taroka waladan jahilan bidin karena ismu alai di mana badan di zaman tinggalkan turunan bodoh di agama. Ibu bapak tinggalkan anak bodoh di agama. Ibu bapak tinggalkan akhir ini tinggalkan itu bodoh di agama. Anak kurang bisa sholat, anak kurang bisa wudu, anak kurang bisa baca Quran, anak kurang bisa baca sholawat, anak kurang goreng akhlak ala mana, tumul di parut satang di rupa, gara-gara kurang di papagahan, dipasrahkan ke ajaran hente, ditah masankan semua mana. Akhirnya kurang tinggal keturunan padudin agama, geletuk mah kurang saya di alam kubur, terbenar sholat lalu jadi anak, terbenar wudu lalu jadi anak, terbenar baca Quran lalu jadi anak, terbenar akhlak lalu jadi anak, maka bakal agolontar dosana jadi sana kaduru ayu bapak tu ayat di alam kubur. Naudu, kalau tengok begitu luar biasa. Maka kesakit itu daya jalan keluar intan kurang sok pasrahkeun ka ajengan anu lillah niat karena Allah murukan kurang kali kurang alhamdulillah maskeun aya para kiai para ajengan anu caket kurang sok kurang pasrahkeun sabab ajengan geus niat lillah karena Allah muruk kurang kali tanpa buruh di manusia Allah anu burhan langkung insyaallah asal jamaah istiqomah ngembangkeun agama Allah Allah juga beri milikna pun bila lagi kurang kali bukan diajar lagi ditanggung rezeki Allah harus mimpi mah sekuring ibu gaduh putra 7 tatana an usiran mah macam abang kena jeung gelar ustad ustad mah usaha tara anak andal satu mah aing dari sekuring mah ikut dasar pada malam isuk-isuk jam 7 buruk santri ka madrasah keluar jam 10 rek ka sawah beurang kaburu panas rek ka pasir beurang kaburu panas rek usak ka pasar kaberangan rek kulit mal anu ngeulikeun lamun keluar ti madrasah asup ka bumi doa hayat jeung pamajikan eta aya di bulan kapel kadang-kadang tempo-tempo itu onangan model kieu kadang-kadang kieu bumi ulah kahideung mahanan datang ka imah hayang ngawadang sangu bear hayang ayeuna mun minum cai tingis nyakat minum budak haneut eta haneut ti geureuh teh padahal alhamdulillah kurang kali tos 7 nu aya 5 incu geus boga 3 alhamdulillah nah dasarna pada hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala anu nanggung kana rezeki asal kurang benar-benar memperjuangkan agama Allah. Entan semua yang surga di mana anda nulungan agama Allah, Allah bakal masang pertolongan anda. Kumaha cara urang nulungan agama Allah dengan kemampuan masing-masing. Nu boga ilmu amalkeun ilmuna papagahkeun ka masyarakat tepagakeun ka urang ali secara karana Allah. Anu boga tenaga demi nanjeurkeun nulungan agama mengembangkan agama Allah gunakan tenaga aya rek rajaban keun kuing anu ngakutan korsina keun kuing anu nyeun padiuna mun daya padiun keun ayeuna kuing anu berangkawena nu boga tenaga nu boga harta sok hartana keun ti kuing hayamna keun ti kuing akwana keun ti kuing ayeuna keun ti kuing samsin senta itu memperjuangkan agama Allah. Waktu ada sok ada itu memperjuangkan agama Allah termampu ada di sana pokok amal tohol termampu pokok benar barat di masjid bersiar ke tanah barat sapukan pokok di masjid itu memperjuangkan agama. Ibu-ibu arah ke masjid sholat berjamaah tapi salat ibu diturunkan ke ibu ayo bapak ayo waktu sholat berjamaah gerak ini ke masjid sebab nanti hujan ayo baterai itu ibu sarwaja memperjuangkan agama. Ada yang lupa sampai jamaah tara bu, sampai jamaah tara dan ibu-ibu mah utamanya sholat padu ibu. Lamun bapak utamanya sholat padu teh berjamaah di masjid nanti. Jadi sholat padu teh simpahan. Mun ibu-ibu mah utama di bumi, lamun bapak utama di masjid. Kan kata jami kabagi kana tilu aya nu disebut lalaki aya nu disebut awewe aya nu disebut banci mun lalaki utama salat padu di masjid mun awewe utama salat padu di bumi mun banci ibu utamana salat padu di mana di mana
Bingungnya. Tong bingung-bingung. Banci mah tafsir. Lamun eta banci keur boga pikiran lalaki utama salat fardu di masjid. Lamun eta banci keur boga pemikiran awewe utama salat fardu di bumi sebab banci mah sakatun pikiran awewe sakatun pikiran lalaki. Maka lamun ibu-ibu garut caroge ibu sakatun sok salat di imah farduna sakatun sok di masjid dari daya udur geus salat ibu teh eta teh ban. Ini nggak banci video. Bilaku. Salat berjamaah seorang memperjuangkan agama Allah, mengajarkan syiar agama, sedangkan di mana anjing memperjuangkan agama Allah dan surga Allah bakal bakarin pertulungan ke arah jeung kabeh. Maka urang kudu aya kesepakatan di memperjuangkan agama teh. Nu boga tenaga perjuangkan tenaga. In kana mal fa in kana mal fa yatasaddaq bi mali wa in kana ilmun fa yatasaddaq bi ilmi wa in kana qatun fa yatasaddaq bi ilqati wa in kana du'an fa yatasaddaq bi da'i. Mun anjeun boga harta sok infakkeun harta di jalan Allah, mun anjeun boga ilmu sok infakkeun ilmu di jalan Allah, mun anjeun boga kekuatan sok kekuatan infakkeun di jalan Allah, mun anjeun boga doa sok infakkeun doa di jalan Allah, mun urang geus berjuang di jalan Allah, insyaallah bakal menang pertulungan dunia oge akhiratna. Alhamdulillah termasuk kurang memperjuangkan anak dididik kurang untuk mampu pasrah ke ajengan saleh kosok dia kesadaran kajengan dalam berapa sawarema osok loloba nama tar kadang-kadang disimpulin di itu ayah budak ngulung-ngulung mereka mana cetekan karek ngaji cenah itu bapak mana tadi gitu nya kudu nyerempeur nya cenah pada di arep-arep itu budak teh aya teu dipapatahan dah yang ngaji aya dipapatahan da anak batur teu kewajiban teu dititah ngan daripada teu dipapatahan karunya dipapatahan jalan Allah gimana padahal kuduna ibu bapak lamun kurang hayang dukur kewajiban boga anak bawa anak jangan ieu abdi teh ngarumoskeun jamaah kewajiban ngadidik anak teh abdi menjadi ibu ramana daladan abdi dalam ibu ramana budak nanu abdi ladang abdi berarti kewajiban ngadidik abdi kan bersabab abdi teu mampu ngadidik atau sibuk ku pagawean ieu mah bade ngawakilkeun ikatan adeunana keun hoyong panggidikeun dina segi agama berpegang artina mudah-mudahan Allah makarin taufik hidayah kayu barangkali oge kang adeuna dipasihan keikhlasan kasabaran dina ngadidik ieu barangkali osokan gitu. Kadang-kadang saudara macur laut budak ngaji aya milu jeung batur. Datang ke pengajian teh nya milu jeung batur teu boga Quran. Bebeja ka bapana. Bapak cenah teu boga Quran kudu bari Quran cek ka Quran. Lalu cenah di madrasah mah Quran urut. Tungtung eta budak teu Quran urut anu geus saruwe hiji ge rapat. Tungtungna mah akhir di alam nasr di alam taroh gabung. Ditanya ke mana cenah jangan cenah ngaji teh geus kena dua alam cenah Pak. Dua alam mana alam nasr di alam taroh. Nabi ka numpang beureun Quran. Padahal malah yang wajib ila bi wajib. Imam bapak wajib ngadidikan jadi budak perlukan Quran, malancar budak ngaji Quran, mun teu boga Quran berarti meulina Quran wajib. Budak ngaji butuh kana cara listrik berarti maya listrik hukumna wajib. Ya maka ditanyakan. Bebe jadi budak teu bapak cenah deui coba ke Quran kudu-kuduna cenah di madrasah teh 10.000. Wah, gede-gede teh cenah eta ajengan hayang ngabanti, mending cenah pinah hajina bolon eta manusia aya nu itu aya. Boga budak hayang soleh, boga budak hayang mati dipasrahkeun ka ajengan henteu, malah dipetak kuduna ge geus udone hayang ajengan cenah majane pangasepan. Atuh siapa sing mikir ngaji henteu ka ajengan teh bodoh. Aya nu bolong itu aya. Di ditu tapi di demak insya Allah momal tak kewajiban ibu sinsada sabab lalu kurang berketurunan bodoh di agama ayana urang tenang-tenang ayana urang suka bunga dan anak pada salat macan bener wudu macan bener pedah ngoro duit nobis alhamdulillah cenah abdi mah putra sukses. No sukses hasil kuliah TTR dan malah diutama di atas truk.
hasil kuliah jurusan pertanian anak keahliannya batako sukses usaha di kota Bali murah duit gede manajemen coklat itu susu 10 aren gula boda 10 kilo kopi 10 kantong alhamdulillah bunga cek sholatnya sholat sama tiba lagi dia can bisa sholat lain sukses kalau nyelakakan anak kita mah begitu mah nah udah sholat jaga mah di akhirat ayana anak dinana nenek jaga mah jadi aduh ngaku jadi busuk aja bisa terjadi anak bakal ngabusuk kalau jadi ilung bapak nak asuh ke neraka jeung bisa jadi anak nuyun kalau jadi ilung bapak asuh ke surga mana gambaran anak anu bisa ngabusuk atau ngejoglokan ka ilung bapak asuh ke neraka di mana ilung bapak waktu di alam dunia kabalangahan teu bisa ngadidik anak dina segi agama ilung bapak nama osok sholat ilung bapak nama osok ngaji ilung bapak nama osok duha jeung tahajud dan hanya anak teka kontrol can bener wudu acan can bener praktek sholat rajinna teu ditanyakeun teu ini di pengajian teu bangit di pengajian teu ngapalkeun teu nu sedengkeun alam kiwari tong baru budak mara tong baru budak ini jeung aki-aki ge HP jeung HP ini kadang-kadang aina WhatsApp-an WA-an boga grup ini berapa nah grupnya teh grup itu ke keliling bareng grup ini grup aki-aki aina boga budak mah HP jeung HP mun baheula mah kolot mun baheula mah ibu-ibu bapak-bapak nu dicekel ke tas deh memeh sare tas deh udang sare tas deh erek sholat tas deh pada sholat tas deh aya nama memeh sare HP udang sare HP udah kadang-kadang teka oyos udang juga ngerasakan bangga udah bisa Facebookan pinter udah bisa WhatsAppan pinter udah bisa ayo segala rupa internetan pinter ayo udah kudu teka kontrol kurang sholatnya teka kontrol apa ngajiannya tadi kontrol kajiannya tadi diselesaikan ditanyakan ke guru henteu nah budak bisa jeung teu bisa mana jaga di alam akhirat sok sanajan ilung bapana getol ngaji getol wudu getol sholat getol doa jeung sajabana hanya kalau anak urang bodoh yang diasupkeun ka neraka teu bakal ngadakwah Allah ya Rabbi ya pangeran abdi khud hati ada racun pangeran abdi pangnyanakeun hak abdi di eta lalaki bahasana teh eta lalaki kamu jadi bapak abdi teu bisa sholat abdi teu bisa wudu abdi teu bisa maca Quran lain kesalahan abdi ilung bapak abdi teu memagahan ka abdi ilung bapak abdi teu nyareunkeun ka ajengan doakeun abdi bosogina agama jadi cilakana abdi kusabab kabalangan ilung bapak abdi kusabab kitu kehilangan abdi ari kudu asup ka neraka sorangan sabab adi wasilah asup ka neraka dibodohkeun ku ilung bapak wajahna aya nama kudu jeung ilung bapak abdi dibaturan ka neraka tungtungna ilungna ka neraka bapakna ka neraka anakna ka neraka ayo ngalungkeun geus ngabandaleun 10 warga Nahudu ayo di sorga anak teh bakal bisa maluyun asup ka surga kaliman sasa kaaliaan kita menjadi inung bapana mah bodoh kusabab zaman teh ditutup ka rumah santri da teu boga modal salatna teu pati bener wuduna teu pati bener maca Qur'anna teu pati bener ngan manehna gede harapan teu beurih nih aing bodoh pancen geus ayeuna kalau tanya ada ujang mumpang mumpung marak kene mumpung buat geuning karasa ku abah ge sekolah mah kieu cenah geuning kayan huruf bodoh teh salat ngedul puasa ngedul maca Quran da teu pati numpo untungnya cenah teu apa keur budak mah tedul pisan sorry saya teu tedul keur budak mah tamumpang mumpung budakna diajikeun teu bisa dipapatan ku sorangan pasrahkeun ka ajengan nepi ka eta budak bisa maca Quran bisa wudu bisa sholat bisa ayeuna tahajud bisa duha akhirna budakna jadi budak soleh galatuk maut ilung bapana jaga di alam kiamat begitu ilung bapana rek diasupkeun ka neraka tuladang amal manehna ku sababodoh budak narik asup ka surga ku kasolehanana maka dirinya budak tunjukkan ke Gusti Allah Gusti abdi teu tega ari kudu asup ka surga sorangan
inung bapak abdi mana celana taya semalaikat tugas Allah bejakan ke malaikat semang sekurus Allah malaikat bejakan yen inung bapak mana masukkan ke neraka sebab kebenar ibadah anak bodoh di rumah sahabat akan merangkali ngajak atau nyukur-nyukur ke Allah gusti kelaan abdi kudu asup ke surga hari inung bapak abdi ke neraka masih sedangkan nunga modalan sekolah inung bapak abdi nunga modalan masantren inung bapak abdi nungin terken ainakan agama inung bapak abdi sok sana jatuh di parita langsung ke inung bapak abdi sok sana jatuh di papatan langsung ke inung bapak abdi tapi abdi pasatkan keajengan diberangkatkan ke pasantren belanya keluh pesak inung bapak ngemodalan abdi bersabab abdi bisa na sholat bisa na wudhu ladang inung bapak jangan bapak wayahna enama daripada abdi asup ke surga sorangan ajen abdi rek minut asup ke neraka inung bapak abdi sana surga akhirnya kumaha saud Gusti Allah daripada ahli surga diasupkeun ka neraka geus aya mah inung bapana sinamaturan anakna dibawa ka surga ku kasarehan jadi anak alhamdulillah maka sok didik menjadi murang-kali urang terutami dina segi agama tah jadi dina pengajian ieu nu disebut pengajian insidental aya pengajian pengajian rutinan tah pengajian nu ayeuna pengajian insidental hapunten teu tiasa kabujang nguraykeun masalah isomira dan tadi ke para murang-kali atosnya dikemukakeun nu penting intisari daripada isomira mah ayo urang sami-sami hormati salat 5 waktu awal bari berjamaah beres berjamaah salat tuluy wirid dan eta pokona malah intisari isomirat 5 isomirat kanjeng Rasul hormati salat 5 waktu utamana awal waktu terpamagat simpati kana berjamaah beres salat sing daek wirid asal wiridan itu wiridan teh diatusna anu kalaku ulama mulai orang istighfar malah awak maca Allah mantasalam eta teh ayat Allah mantasalam teh di antawisna kunci supaya urang maot mau iman jeung Islam sajabat di maca di akhirat saud ulama diterangkeun kana kitab di Anatul Talibin mun urang mau hayang kabawa iman jeung Islam usahakeun pada salat maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas wa la yaudu eta Allah mantas salam wa minkas salam wa yaudu salam wadiyal majanaka dalam salam tabarak karabana wa ta'ala itayada jalali wal ikram di antara sareng adituna sakuna anu tartibkeun ku para ulama sakurang sebagai jamaah awam urang nilu anu ngarti ka para ulama ka para guru ras kadituna baca tasbih 30 tahmid 30 takbir 30 sawar rasul man qara'a asal-asal man sabahallahu ta'ala dubura salatil khamsi salasa wa salisina marat wa hamidallahu ta'ala salasa wa salisina marat wa qadarullahu ta'ala salasa wa salisina marat sumakala tamama mi'ah la ilaha illallah wa la syarikalah wa mulku wa hamdu wa yumitu wa yumitu wa la mulsuwadir bupirat khatayahu wa intanat misla jubadil bahri di mana-mana jamaah sok macakeun ayana sok macakeun tasbih 30 dina sabana salat fardu maca tahmid 30 maca subhanallah 30 maca alhamdulillah 30 maca takbir yani Allahu akbar 30 tungtungan ku maca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul yumiitu wa la syarikalah teras kadituna maca tali 30 insyaallah bakal diampura dosa ku Allah sok sanajan mutlak ngaplak saperti budak sadara alhamdulillah maka orang sing gaek wiridan insya Allah waktos parantos hampir jam 12 tangkan eta maka kirangan cerang kalau tungan kasuhun narupi anu diuraikan mudah-mudahan sing aya pada dalam manfaatna sayana semata-mata ayeuna taufik hidayah ya Allah atau dapatna semata-mata kabodohan di jisim kuring mudah-mudahan agar hapuntenna amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa salihin wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allahumma ghnabil ilmi wa zayyina bil himni wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah Allahumma ya habibu ya nasiru ya latifu ya waqulu ya Allah nas'al
nas'aluka alfa quwatin wa alfa rahmatin wa alfa barakatin wa alfa dawain wa alfa rizqin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.